Dulur-dulur umat Rasul baraya-baraya umat Anbiya anu kuring di kahormat. Jeung tadi ulang judulan bae ieu pengajian anu judulna 3 perkara anu didakwahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu berhasil bisa merubah dunia, bisa merubah jagat raya tina alam zahiriyah karena alam Islamnya, tina alam gelap gulita karena alam terang benerang. Anu banyak Ustaz anu 3 perkara ieu teh. Nu kahiji anu didakwahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu kahiji akidah. Naon cenah abah? Akidah. Naon sebutkeun akidah teh? Mun cek bahasa urang ieu mah sugesti atanapi keimanan. Naon panna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama ngadawakeun akidah. Apakah kaum jahiliyah baheula teu berakidah? Berakidah, tetapi berakidah syarah. Ieu urang tingali kana sejarah. Sabarajan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, kaum jahiliyah baheula anu disembah lain Allah tetapi Tuhan. Naon cenah Pak? Tuhan. Ustaz, Tuhan jeung Allah beda kan? Tuhan mah loba tapi Allah mah wahid. Tuhan kaum jahiliyah baheula kalintang seueurna. Bahkan dina Ka'bah sekalipun digawin-gawinkeun Lata, Uzza, Manat digawin-gawinkeun di sana tempat. Bahkan jahiliyah baheula Tuhan rupa-rupa. Aya jelema nu beunghar mampu nyeun Tuhan tina emas, anu mampu tina perak nyeun tina perak, nu nya mampu tina batu nyeun tina batu, nu mampu tina kayu nyeun tina kayu. Bahkan aya nu mampu hanya ukur nyeun Tuhan tina roti atau susunan korma. Eta si roti teh duhuruan di beungan, di ceurian di ngeungan di awakan, ger di sarangkah. Beres nyembah beuteung ngalapan pot mekeun hubungan ke dalam. Jangan jahili. Bahkan paling kacau zaman jahiliyah sabab loba Tuhan saling ledek, saling bunuh. Jelema anu panghebatna anu boga Tuhan tina emas. Oh, mereka yang jadi hebat. Ayeuna lebih hebat deh nyeun tina berlian. Makana pembunuhan, perampokan, pemerkosaan zaman jahiliyah geus teu aneh. Kunaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ka muka bumi ieu nu pertama nyebarkeun jahiliyah, nu pertama nyampaikeun jahiliyah karena kaum jahiliyah, akidah karena kaum jahiliyah baheula cek tadi loba Tuhan. Makana abah kecil akan bisi di dieu masih keneh sok nyebut ka pangeran Tuhan wayahna. Da Tuhan mah loba. Makanya nyebut Tuhan dari itu kali bakal jadi ini apa? Gak bergerak Tuhan tuh dicekek. Makanya Allah. Pertarosanana Ustaz masih kini hayang ke jahiliyah zaman ayeuna. Oh. Nu mana jahiliyah zaman ayeuna? Saumpamina nilai sauseh azalan ini. Jahiliyah zaman ayeuna aya 3 sifat. Pertama, ngaku mukmin, ngaku muslim, masih keneh miara dina hatena sifat rububiyah. Namun disebutkan sifat rububiyah teh sifat kapangeranan anu sok diturutan ku manusia.
ujung gede gunung. Bapak, jelma gede gunung mah teu pantes. Bukan wah hese asup kana helm. Leres. Ngarasa aing pang hebatna, ngarasa aing pang beungkarna, ngarasa aing pang kiaina, ngarasa aing pang gagahna. Ngarasa pang hebatna, pang gagahna, pang kasepna, pang jagona, dina hate masih keneh anu macam seperti kitu. Eta jahiliyah zaman ayeuna. Da anu wajib takabur, anu kedah takabur mah lain manusia tapi Allah. Sifat at-takabur ayat Nabi Allah pantas al-alim, al-akbar, al-kabir. Eta mah sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Munsadkeun masih kini aya jelema zaman ayeuna ngarasa panghebatna, ngarasa penggagahna. Eta jahiliyah zaman ayeuna. Namun soalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan akidah, mempersatukan asama Tuhan al-Waba dihijikeun jadi lapan la ilaha illallah. Coba si gopa la ilaha illallah. Aya di pangeran wajib diibadahan amin Allah. Nu asalna saling bunuh, beda kulit saling bunuh, beda bahasa saling bunuh, silih ancam bahkan sering hancurkan. Ngaran-ngaran jelema geus diikat ku lapan la ilaha illallah, teu paduli beda kulit, teu paduli beda negara, teu paduli beda bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul mukminin ikhwan. Sakabeh dulu, sakabeh mukmin teh kabeh ge dulu. Bahkan Imam Al-Ghazali sesama mukmin, sesama muslim kun kalayadai wa takun kaludunai. Ulah seperti dua ceri, kudu seperti dua lembu. Ida pada naon akan eceuk leungeun anu kiri jeung nyancak luar biasa bersinergi saling bantu. Contoh atel nu kiri nu kanan kudu dibecaan datang ngadawan leres. Nu kanan atel nu kiri kudu dibecaan datang ngadawan leres apa? Atel dua anak saling daroan. Mukmin jeung mukmin teh kudu kitu. Tatangga gering tongkol di bejaan datang ngomong insya. Tatangga maut tongkol di bejaan datang gajian insya. Ieu mah kumaha tatangga geus rek sakarat geus kakak di bejaan kakak ngalaos heula ke pasar. Aya kitu aya. Aya. Nah, kudu ulah seperti dua curi akan ceri nu kiri nu kanan juga akur kan. Sakalun sakali ge teh apa pagi. Nu conge nu kiri nu kanan akal we. Are-are. Ngaku mukmin, ngaku muslim, tatangga gering santai-santai we. Tatangga mau cicing-cicing we. Pantes mah mun seukeut eta sebut si conge pantes mah. Kurang kompak. Pantes mah sakali deui tatangna mau cicing-cicing wae aya nu gering santai-santai wae berarti eta teh si cong sing ari atuh kan berarti eta teh si cong aya si cong ada di dieu kan aya moal aya anu lain aku kan si cong Nauncolna jelema anu takabur mengikuti sifat rububiyah. Sakumaha amal hebat oge hancurna wudu. Dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Rasulullah seorang nabi diutus selaku rasul tetapi tak pernah merasakan paling hebat, tak pernah merasakan paling gagah. Bahkan kami mengalihkan sejarah, kami mengalihkan riwayat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naros kamulang kaisa tepat akan kumaha bahasana ya sahabatku subhanallah